Beresin kasur, nyapuin kamar, lanjut teh keangkatan popoyan. Ieu teh sore-sore abi teh rek beberes kamar, soalna isuk-isuk teh henteu arinya guys, henteu ari ku ngagole. Lamun poe Minggu teh hudangna beurang, soalna libur sakola. Tapi biasanya guys ari salat subuh mah salat ngan sok sare deui. Tadi teh hudang teh jam 7-an beurang, terus ngeuman hayam erek nyieun ekado, soalna peuting teh pohon teu dikaluarkeun tina freezer teh, jadina teh nungguan tepi ka jam 12 tepi ka encer. Tati jam 12 teh kakarak ngeureuyeuh, beres-beres jam 4 sore. Tuluy salat asar, tak geus kitu teh kalah kagogoleran deui jeung scroll-scroll, jadina teh pigaweun teh henteu kacabak deui, karek purun wiyah kiwari. Ieu teh bebenah kasurna geus beres. Jongjon kari we sasapu, ieu teh da balatak tuh. Perut nginum gelas, elap kekeset aya di jaruru, soalna lamun hujan teh osok balocornya guys ti luhur encan ari ngabenerkeunana. Tanggeus ieu teh da masih kena aya PR, abi teh erek titilep baju. Karena kamari teh 2 poe hujan wae, si baju teh henteu gararing, tapi ayeuna mah alhamdulillah aya panas jadina teh gararing. Tak urang eser-eserkeun we ieu teh gelas jeung aquana ngahalangan. Jeung urang kibring-kibringkeun ieu teh kekesetna loba kokotoran, urang sakalian we sapukeun. Tanggeus kitu mah erek ngangkatan popoyan nu dihareupeun imah. Soalna lamun ti jam 6-an ka ditu mah bisi tariis deui calebrek deui. Ieu teh popoyan anu geus 3 poe henteu gararing, da kamari teh hujan wae. Sekian dulu video hari ini dari saya. See you next vlog. Bye bye. Assalamualaikum.